Masak sambal tarasi stok saminggueun tuh bestinya ieu teh si cengekna ieu teh geus meunang ngarebuskeun heula. Aya cengek, aya bawang bodas, ieu teh nya bawang beureum, tomat, tong poho ditarasian terus di blender tuh. Ayeuna mah ngeuretan bawang beureum jeung bawang bodasna. Terus ieu teh nya minyakna jeung ngagorengna bae loba oge. Tuh terus asupkeun bawang beureum jeung bawang bodasna. Tah ieuna oge sambeleunana asupkeun tuh. Tong poho diaduk-aduk ieu teh nya terus dibumbuan. Bumbuna teh ieu teh nya make uyah, penyedap, kaldu, jeung gula bodas. Tuh bestinya fungsina minyak loba teh ieu teh nya ameh sambelna henteu cepet basi jadi awet saminggu oge henteu hasem. Tuh aduk-aduk we terus nya ameh minyakna tanek ieu teh sambelna tanek oge. Tuh geus kieu nya besti geus rada saat kieu nya tuh katingali geus seungit pareuman we ieu teh da geus asak tuh parinkeun kana wadah. Tuh besti ieu teh geus asak hayu besti nuhun tos nongton videona.